Murang kali bapak sareng ibu sapertos boneka nu kedah disetir teh sanes lantaran panyawat pak. Tapi berat dina emutanana sorangan. Awakna nurut karena naon-naon dipikirkeun hatena, lamun hatena teu kersa obah, awakna oge bakal ngiringan. Mama Haji Japar ngadehem leutik. Raraina robah jadi heran campur prihatin. Dokter nambihan kalem. Kadang nu paling nyeri teh sanes daging, tapi dina jiwa Pak Haji. Ieu mah kedah sabar ngedukung, ulah disalahkeun. Lamun pikiranna cager, insyaallah si Nyai jag-jag deui sapertos nu sasari. Ayeuna pipikiran Mama Haji jeung ibuna milu manteng. Kudu kumaha ngubaran engkom. Ari nu matak jadi engkom kagegeloan teh taya jentul jeung kabarna. Kudu kumaha neanganana. Teu aya deui nu bade ditaroskeun, Ibu Haji, Pak Haji. Taros dokter Nenyo Haji Japar jeung istrina ngaharuleng. Cekap wae dokter, hatur nuhun. Tembal Haji Japar rada ngarenyag. Sami-sami Pak, teu kedah saliwang teuing nya, didoakeun we si Nyai supados bihara-bihari deui. Ceuk dokter nepak leungeun Pak Haji. Amin amin, Pak dokter hatur nuhun. Mangga atuh di kanton sim kuring kada marios pasien sanes. Ceuk dokter bari ninggalkeun Mama Haji sareng Bu Haji nu ngalalamun. Satos kitu Mama sareng Ibu Haji geuwat nyampeurkeun engkom nu can robih kayaanana. Neng engkom dibawa balik dirawatan di imahna. Dokter mung nitah kontrol sakali-kali. Pajar teh bisi aya komplikasi cenah. Kacaritakeun kaayaan engkom lumpuh mah henteu. Mung hirupna kawas taya pitujueun. Dititah lempang wae ngalengkah, henteu mah mung anyecleung. Dihuapan wae daek tuang, henteu mah sanajan awak beak ge manehna teu kokoreh neangan tuangan.